Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Pipit Indraini ti kelompok genap baris mendarkeun materi ngeunaan lokusi. Lajeng kana materi wangunan lokusi. Lokusi nyaeta tindak tutur pikeun ngungkapkeun hiji hal jeung sifatna informatif. Tindak tutur lokusi dicaturkeun ku panyaturna pikeun ngainformasikeun hiji hal tanpa aya tendensi pikeun ngalakukeun sesuatu sarta dina lokusi ieu fungsi ujaran henteu bendak perhatian. Contoh tindak tutur lokusi nu kahiji nyaeta tindak tutur lokusi siswa terhadap guru dina pangajaran tematik. Contohna, saya sakit Pak sama dengan abdi udur Pak. Hartina wujud tuturan dina kalimah di luhur teh mangrupa bentuk wangun tindak tutur lokusi kusabab tuturan dina eta. Tuturan teh pikeun ngungkapkeun hiji hal nu henteu ngalakukeun atawa mangaruhan lawan utamana. Numutkeun Widyaningrum jeung Hasanuddin tahun 2018. Contoh anu kadua, tindak tutur lokusi dina novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Contohna 9 orang, baru 9 orang pemanda, guru asih kurang 1 dalam Hirata tahun 2011 ayat 2. Kutipan kalimah di luhur teh mangrupa wangun tindak tutur pikeun ngungkapkeun hiji hal nu sifatna informatif. Makna anu terkandung dina kalimah nyaeta Bu Musta secara langsung ngainformasikeun yen siswa anu datang ngan aya 8 urang jelema jeung jumlah eta teh henteu minuhan syarat pikeun bisa ngabuka kelas anyar. Dina waktu eta babarengan oge guru anu diperlukeun teh masih kurang. Contoh anu katilu nyaeta tindak tutur lokusi dina komunikasi secara online via WhatsApp di grup kelas 3 SDN 2 Seto Jenar. Contohna sapertos kieu. Alhamdulillah, tugas tema 7 halaman 859 sampai 112 sudah selesai dan sudah dikumpulkan tadi pagi. Tuturan kalimah di luhur teh dituturkeun ku hiji siswa anu tujuanna mere pernyataan wae. Tanpa aya kahayang mitra panyatur pikeun ngalakukeun hiji hal informasi anu dibere ku siswa ngeunaan tugas tema 7 tea. Yen anjeunna geus beres sarta ngumpulkeun tugasna anu dibere ku guruna. Teras, contoh anu kaopat nyaeta tindak tutur lokusi dina warta. Judul wartana Seminar Proposal Panalungtikan. Panyaturna besok bisa diambil para peserta. Konteks jeung situasi panyatur ngeunaan seminar proposal anu dilaksanakeun ku LP3M IBN Tegal. Acara dihadiran ku 14 dosen anu kaseleksi pikeun ngapresentasikeun proposal panalungtikana. Sanggeus seminar eta peserta seminar meunangkeun sertifikat. Tuluy fungsi panyatur di luhur teh mere informasi perihal sertifikat kagiatan seminar proposal penelitian geus aya jeung bisa dicandak ku peserta seminar. Tuturan eta ngandung informasi anu dibere ku mitra tutur. Tuturan eta mangrupa tindak tuturan lokusi dina kategori warta. Nuputkeun Kaptiningrum tahun 2020. Contoh anu kalima, tindak tutur lokusi dina tulisan kesan pesan kelas 10 SMK Pasundan hiji Cianjur. Kalimahna, saat belajar dengan teteh rasanya tenang, belajar dengan santai tanpa semuanya selesai. Contoh anu kadua, teteh sama dengan kakak itu baik, jangan marah-marah. Contoh yang ketiga, selama ibu guru mengajar di sini, kami merasa senang. Ibu mengajar dengan jelas dan mudah difahami. Contoh anu kaopat, waktu belajar juga saya nyaman dan mudah mengerti. Contoh anu kalima, saat belajar sama teteh, saya sebagai murid merasa senang. Contoh anu kagenep, senang bisa diajar bahasa Indonesia dengan teteh. Anu kadalapan, senang belajar dengan teteh. Anu kasalapan, senang bisa bertemu dengan teteh dan bisa mengajar dengan teteh. Kasapuluh, kesan selama belajar dengan teteh,
saya cukup senang. Nuka 11, selama ibu mengajar, di sini kami merasa senang. Kalimah ti hiji nepi ka 11 eta mangrupa bentuk tindak tutur lokusi. Kusabab panyatur ngan mere tujuan pikeun ngainformasikeun ngeunaan kesan pesan salila diajar saadah tahun 2020 hiji. Contoh anu kagenap nyaeta tindak tutur lokusi dina postingan akun Instagram Halo Sticky. Petikan kalimahna sapertos kieu. Tidak berhenti pada satu kegiatan saja. Pramuka dan Body Healthy melanjutkan kreativitasnya dalam acara senam sehat dan bersih-bersih di Pantai Sindu, tanggal 14 April 2019 pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 10 April 2019 di halaman parkir depan Sticky Indonesia. Semangat rekan-rekan mahasiswa, banyak aktivitas positif di bulan ulang tahun kampus kita tercinta ini. Keren ya. Dina petikan wacana di luhur eta miboga makna ngungkapkeun hiji hal atawa hiji hal anu sarua pangertiana jeung tindak tutur lokusi dina wacana eta ngainformasikeun yen kagiatan anu dilaksanakeun ku UKM Pramuka jeung Body Healthy Sticky Indonesia numutkeun pande jeung artana tahun 2020. Mung sakitu materi nu tiasa didugikeun ku sim kuring, kulang langkung nyuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastapu Nopi Rahmawati, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah semester 5, baris medarkeun materi anu kadua ngeunaan ilokusi. Tindak ilokusi mangrupa tindak tutur anu teu ngan ukur miboga fungsi ngainformasikeun, tapi oge pikeun ngalakukeun hiji hal. Tuturan ieu disebut the act of doing something. Serle dalam Lid 1883 halaman 164 nepi ka 166 ngabagi tindak ilokusi jadi 5, nyaeta anu kahiji tindak asertif. Mangrupa tindak anu ngajelaskeun naon jeung kumaha hiji hal eta aya. Hartina tindak tutur ieu ngikeut panyaturna kana kabeneran naon anu dicaturkeunana, saperti ngungkapkeun, ngusulkeun, jeung ngalaporkeun. Contona, Siti tidak menulis tentang tumbuhan. Anu kadua nyaeta tindak komisif. Mangrupa tindak tutur anu fungsina ngadorong panyatur ngalakukeun hiji hal. Ilokusi ieu miboga fungsi ngabungahkeun jeung sifatna kurang kompetitif. Henteu ngacu kana kepentingan panyatur, tapi kana kepentingan lawan panyaturna, saperti ngajanjikeun, nawarkeun, jeung sajabana. Contona, saya akan membetulkannya lain kali. Anu katilu nyaeta tindak direktif. Nyaeta tindak tutur anu miboga fungsi ngadorong lawan tutur ngalakukeun hiji hal. Dina dasarna, ilokusi bisa marentah lawan tutur ngalakukeun hiji tindakan boh verbal atawa non-verbal, saperti memohon, nuntut, mesen, jeung mere nasehat. Contoh, dapatkah Anda meminjami saya sebuah pensil? Anu kaopat nyaeta tindak ekspresif. Mangrupa tindak tutur anu patali jeung parasaan sarta sikap. Tindak tutur miboga fungsi pikeun ngaekspresikeun jeung ngungkapkeun sikap psikologis panyatur jeung lawan tuturna, saperti ngucapkeun salamet, mere hampura, ngeritik. Contoh, sungguh saya minta maaf. Anu terakhir nyaeta tindak deklaratif. Mangrupa tindak tutur anu miboga fungsi pikeun ngamantapkeun atawa ngebenerkeun hiji hal. Tindak tutur anu sejen atawa tindak tutur saacana. Tindak deklaratif ieu dilakukeun panyatur pikeun nyiptakeun hal, status, kaayaan anu anyar, saperti mutuskeun, ngalarang, ngijinkeun. Contoh, kami nyatakan terdakwa bersalah. Numutkeun Jurnal Akbar tahun 2018. Anapun contoh tindak tutur ilokasi anu sejena anu kahiji tindak tutur ilokusi siswa terhadap guru dina pangajaran tematik. Salah sahijina nyaeta tuturan asertif. Belum, masih kurang, Pak.
Wujud tuturan di luhur mangrupa tindak tutur ilokusi asertif kusabab tuturana karena bentuk tuturan ngungkapkeun. Tuturan eta dicaturkeun ku siswa ka guruna. Anu kadua nyaeta tindak tutur ilokusi dina novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Salah sahijina Kita Tunggu Sampai Pukul 11. Hirata tahun 2011 halaman 5. Kutipan kalimah di luhur mangrupa bentuk tutur anu miboga fungsi pikeun ngungkapkeun hiji hal atawa ngainformasikeun sesuatu jeung digunakeun pikeun ngalakukeun hiji tindakan. Panyaturna nyaeta Pak Harpan ngainformasikeun yen kepala sakola masih mere waktu ka siswa anu hayang daftar di sakola eta. Anu salajengna nyaeta tindak tutur ilokusi dina komunikasi secara online via WhatsApp di grup kelas 3 SD Negeri 2 Setro Jenar. Di dieu aya contoh paguneman dua siswa. Siswa kahiji, gambarnya bagus sekali Lulu. Siswa kedua, comprang-campreng dit karena gak jadi-jadi tadi. Tuturan ieu diucapkeun dina bentuk tulisan ngandung makna jenis tutur ilokusi. Siswa hiji ngungkapkeun yen gambarna siswa 2 alus pisan. Tuturan eta kaasup tuturan memuji jenisna ilokusi tipe ekspresif. Contoh anu sajena nyaeta tindak tutur ilokusi dina warta. Salah sahijina tindak tutur direktif. Judulna nyaeta Kopi Hitam. Tuturana, tolong kalau ke LP3M bawa kopi hitam sekalian. Dumasar kalimat di luhur, tuturan direktif dikategorikan mesen anu diawalan ku menta tulung. Contoh anu sajena nyaeta tindak tutur ilokusi dina tulisan kesan pesan kelas 10 SMK Pasundan hiji Cianjur. Contoh tindak tutur ilokusi direktif. Intinya, jangan lupakan ibadah dan jaga diri baik-baik. Sehat selalu ya Teh, kalau nanti sampai nikah jangan lupa undangannya. Pesan dari saya, Ibu jangan melupakan kami. Selain itu, saya berpesan agar Bu Guru tetap menjadi guru yang baik dan ramah. Jeung saterusna. Anu salajengna nyaeta tindak tutur ilokusi dina postingan akun Instagram Halo Sticky. Petikan kalimahna, halo seluruh cendekiawan dimanapun berada, dalam rangka memeriahkan Disnatalis ke-11 telah tersedia frame spesial yang dapat dipasang pada foto atau avatar sosial media. Frame dapat diakses pada tautan akun Facebook Hello Sticky. Terima kasih sudah menggunakan sebagai bagian dari keluarga besar STMIK Stekum Indonesia. Jenis tindak tuturna mangrupa ilokusi. Dina wacana di luhur ngagunakeun kalimah ngungkapkeun, ngainformasikeun jeung digunakeun pikeun ngalakukeun salaku mitra tutur. Sakitu anu didugikeun, anu salajengna materi anu katilu baris didugikeun ku Dedeh Kurniasari. Hatur nuhun. Tepangkeun wastapun Dedeh Kurniasari, mahasiswa program Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah semester 5. Di dieu abdi baris medarkeun materi salajengna ngeunaan perlokusi. Tindak perlokusi nyaeta hasil atawa efek anu ditimbulkeun ku ungkapan eta dina ngaregepkeun saluyu jeung situasi kondisi pangucapan kalimat. Ieu numutkeun Shirley dina Nababan tahun 1887 halaman 18. Aya deui numutkeun Yule tahun 2000 genep dina halaman 84 ngungkapkeun yen tindakan perlokusi mangrupakeun akibat tina tuturan anu miboga fungsi. Tuturan ieu disebut the act of affecting someone. Sebuah tuturan anu diungkapkeun ku hiji jalma sering miboga pangaruh atawa efek pikeun pangregepna. Efek atawa daya pangaruh ieu bisa sacara sangaja atawa henteu sangaja dikreasikeun ku panuturna. Tindak tutur perlokusi numutkeun Susmiati, Andiyatmo, jeung Husniah tahun 2013. Timbul kusabab tuturan anu diucapkeun ku panyatur ngandung bujukan, tipuan, rayuan, jeung sajabana. Saperti halna tuturan guru mampu mere motivasi murid leuwih hade atawa malah mere efek sieun. Perlokusi numutkeun Erianti tahun 2017 mangrupakeun efek tuturan ka pangregepna. Panalungtikan Isnaini jeung Sabardila tahun 2016 nunjukkeun yen fungsi perlokusi anu ngandung tindak tutur guru sajalan
jeung tujuan sosial anu sifatna santun jeung pikaresepen. Dicuta tina Widyaningrum jeung Hasanuddin 2018. Contoh tindak tutur perlokusi anu kahiji aya tindak tutur perlokusi siswa terhadap guru dalam pembelajaran tematik. Contohna aya kecap kita harus menghemat penggunaannya. Wujud tuturan dina kalimah di luhur mangrupa tindakan tutur perlokusi kusabab tuturan ieu bisa mangaruhan atawa mere efek ka lawan tuturna. Tuturan eta dituturkeun ka siswa nalika ditanya tindakan naon anu dilakukeun pikeun ngalestarikeun lingkunganana. Nu salajengna nyaeta aya tindak tutur perlokusi dina novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Contoh kecapna nyaeta aya genap 10 orang. Kutipan di luhur mangrupakan bentuk tutur anu dituturkeun ku hiji jelma anu miboga daya pangaruh atawa efek pikeun anu ngaregepkeunna. Panyaturna nyaeta Pak Harfan ngainformasikeun yen siswa anu geus ngadaftar geus genep 10 urang mere pangaruh susanan di hate anu ngaregepkeunna. Salajengna aya kecap anu tindakan tutur perlokusi dina komunikasi secara online via WhatsApp di grup kelas 3 SDN 2 Setro Jenar. Contohna siswa hiji, Lulu ngabagikan foto dirina anu keur ngajarkeun tugas ngagambar. Siswa 2, semangat mengerjakannya Mbak Lulu. Siswa hiji, oke. Tuturan eta mangrupakeun contoh tina tindak tutur perlokusi kusabab bisa mere efek atawa pangaruh ka mitra tutur. Tindak tutur perlokusina nyaeta tuturan anu diucapkeun ku panyatur ka mitra tutur anu miboga efek atawa pangaruh. Efek tina tuturan mangrupakeun tindakan anu pinuh perhatian, partisipasi jeung aktif dina pangajaranana. Dicuta tina Saputri jeung Nurhaini tahun 2020. Nu kaopat nyaeta aya tindak tutur perlokusi dina tulisan kesan pesan kelas 10 SMK Pasundan hiji Cianjur. Contoh kecapna nyaeta aya kelak mendapat pekerjaan dan menjadi guru yang difavoritkan dan disenangi murid-muridnya. Di dieu kalimah miboga makna perlokusi anu miboga efek nyaeta salaku pangregep atawa mitra tutur bakal ngalakukeun hiji tindakan mangrupa evaluasi diri jeung berusaha ngalakukeun hiji hal anu pikaresep sarta diresep peserta didikna. Numutkeun sakdah tahun 2021. Nu terakhir nyata aya tindak tutur perlokusi dina postingan akun Instagram Halo Stiki. Contoh kalimahna nyaeta petikan kalimah tidak mau ketinggalan paguyuban truna-truni hadir dalam memeriahkan Dies Natalis 11 Stiki Indonesia. Acara yang akan dilaksanakan adalah bakti sosial dan penanaman mangrove bertajuk Generasi Milenial Peduli Lingkungan yang akan dilaksanakan pada Minggu 14 April 2019 pukul 7 sampai dengan selesai, berlokasi di Kampung Kepiting. Bagi yang ingin bergabung atau mengetahui info detail bisa menghubungi Sukamuruyura pada nomor yang tertera yaitu 087754421682. Petikan wacana dina unggahan miboga makna tindakan tutur perlokusi. Tuturan anu disajikeun dina wacana miboga daya pangaruh atawa miboga efek ka pamacana. Sakitu anu kapihatuk